Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugri para waregi kumadaramang. Mudah-mudahan sehat walafiat ayah dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dina dangat ayeuna semkuring bade neraskeun jejer cerita Sunda Jawara panon poe dina bagian anu ka-8. Sakumaha nu parantos di Bandungan ku urang sadayana dina bagian anu ka-7. Hari tabah jugala nuju sasauran ka Abah Udin ngeunaan jago atanapi jawara sangkan bisa ngajagaan lemur Cijangkrik. Bisa disebatkeun jawara sewa atanapi jago sewa kitunya bakal disewa da ubah jugala pikeun ngamankeun lemur Cijangkrik. Sakumaha atuh para kaum dangu sadayana lajenganana ieu carios langkung pos nama hayu urang Bandungan ku sadayana. Okeunana Bah Udin, geraan ongkos dadapah keun kukula. Kukula kabehanana ge ongkos dadapah. Nying kira-kira saha tanu kapercaya ku Abah? Nah si Uson, si Bokir, atawa si Juna, atawa tiluanana anu baris indit ka lemur Ciburial. Ngeunaan eta mah Bah. In urang emutan heula. Da kedah aya nu kapercanten sun. Pamiti mah. Da aya nu kapercanten mah bisi teh mah teu dugi da kitu. Kedah aya nu kapercanten. Iya, kula ge ngarti Bah. Sok we lah ku Abah atur-atur. Atawa bisi teh mah aya di lemur anu sejen anu deket ti lemur urang nya teu dadaon deh. Daripada kudu jauh-jauh teuing mah ke lemur Ciburial keur bae aya di lemur anu sejen oge deketan lemur urang teu danaon. Moal jadi pasoalan anu pentingna mah bisa ngajaga lemur we kitu tah. Kinten-kintenna sabaraha jalmi Bah? Nah 2 jalmi, tanapi sajalmi. Ya 2an ge cukup. Ngajaga di imah kula saurang, mantuan ronda saurang. Cukup sakitu ge. Tong loba teuing. Kapan eta teh kudu dibayar meureun ku urang. Mangga upami kitu Bah. Kula sejak permios bade melarian jalmi anu kapercanten oge baris tataros we kanu sanesna. Mudah-mudahan we atuh aya di lemur anu sejenna. Di lemur anu caket ieu lemur Cijangkrik. Kepados gampil bae kitu tah nepanganana. Jung atuh jung itu. Gera indit Abahna jung itu. Langkung gancang, langkung hade. Ya permis Bah. Mudah-mudahan we sadayana lancar. Mudah-mudahan lancar. Engke mun geus kapanggih jalma nu kapercayana oge jawarana atawa jagona datang dewe ka dieu. Wah Bah rek dibakalan pikeun ongkosna. Mohon mangga Bah. Nya sanggeus kitu mah Bah Udin teh kaluar ti imahna Bah jugala. Manehna ngamaksud rek neangan jalma nu kapercaya pikeun indit ka lemur sejen neangan jago atawa jawara pikeun disewa ku Bah jugala. Bah Udin geus kaluar ti imahna Bah jugala ngagedig harita indit manehna teh rek balik heula. Rek balik heula ka imahna. Mun geus ka imahna mah manehna rek neangan heula Uson atawa si Bokir atawa Juna.
bek badami ngeunaan hal eta. Mun teu mah aya nu sanggupkeun ti antara tiluan, eta kudu neangan anu sejen. Datang tuna bae, si Uson si Bokir jeung Juna ge ari neangan jalma mah tangtu bisaeun. Gancangna carita para kaum dangu sadayana Bah Odin teh geus balik ti imahna. Manehanna teh bebeja heula kalau jadi pambajikanana. Sangkan ulah dideupin cenah mun teh mah balik pas sore lantaran manehanna dek ngider heula. Ngider pikeun neangan jalma nu kapercaya ku dirina. Bah Odin ari tengah gede ka imahna Uson. Geus tepi ka imahna Uson langsung we ka katrok oluk salam. Tetela Uson teh tingkeur ka mana. Eueuh, di imahna teh sepi jempling. Pamajikanana eueuh, Uson oge eueuh, sepi jempling we. Ngan saukur aya harya, aya hayam we. Anu keur arulin di buruan imahna Uson. Bada cenah ieu si Uson ye. Aduh, pede laeun ieu mah ye. Cing urang kasih Bokir ieu mah ye. Jogane aya di imahna ye. Sanggeus kitu mah Bah Odin teh teu panjang mikir langsung muru we ka imahna si Bokir. Lilau ge geus tepi ka imahna si Bokir da memang imahna Uson teh teu jauh. Kahalangan ku tilu imahna Bokir ti imahna Uson. Sanggeus tepi ka imahna Bokir, tetela geuningan Uson teh aya di dinya. Uson pamajikanana aya di dinya keur ngariung we jeung kulawargana si Bokir. Malahan mah Juna oge aya di dinya. Weh geuninganan. Maneh teh aya di dieu Uson? Wah, dewek teh geus ti imah ilaing euy. Aya penting ieu teh. Aya penting naon Bah menikeun karareuwas? Rek nyarekan atawa rek naon yo? Kade rek nyarekan. Lain rek nyarekan euy. Tapi aya penting anu kacida pentingna ya. Ngeunaan katenangan di ieu lemur, di lemur urang. Kebeneran maneh gikir aya di dieu. Oge maneh Juna aya di dieu. Sakalian lah urang badami di dieu nya. Sugan we aya jalan keluarna jeung di maneh tiluan daek. Ngeunaan naon ieu asara reuwas? Masuk atuh ka dieu ka jero imah Bah. Sangewa ngomong di luar mah cecelengkengan sok ka dieu. Kula mah keur metis teh. Metakan pamajikan dibawa ka dieu ge ieu si Bokir yo. Ngajakan metis jadi we ka dieu. Bener Bah. Metis Bah geura ieu aduh pedo ieu. Jamuna ge ieu arasak ieu. Ah, kewelah metis mah. Dewek aya hal penting ya anu kudu dibadamikeun ya. Bah Odin langsung we tiuk manehna teh di deketan Uson. Pamajikan Uson ngageser ngadeketan pamajikanana si Bokir. Sedangkan Juna mah cicing we manehna mah. Pamajikana Juna oge cicing bae malahan mah mundur lantaran Bah Odin kacida dariana dina cumaritana. Jadi kieu ulah bieu dipanggil ku Bajugala. Nyawalakeun ngeunaan Bajugala teh hayang ngadatangkeun atawa hayang neangan jago atawa jawara nu elmuna pinunjul euy. Pikeun naon? Nya pikeun ngajaga lemur urang atuh. Pikeun ngajaga lemur urang ti jalma-jalma jahat. Pabuktian da urang mah teu mampu atuh ngalawanan jalma jahat teh. Sokomo eta jalma teh bogaeun elmu ngaleungit. Takuhalna kitu Bajugala merdih kadewek euy. Sangka neangan jago atawa jawara. Maneh Uson Bokir Juna pernah teu ngadenge jago atawa jawara di lemur sejen. Anu deukeut we lah ti lemur urang. Mun teu mah aya buru-buru teang ka itu lah. Kudu buru-buru teang ka itu disewa. Tapi kudu ditanya heula sabaraha buruhna. Eta mah dipoe sabaraha buruhna sapoena.
Kan eta mah urang badami heula we engke sameme ini jeung baju gala. Bisi teh mah mahal teuing karunya we ka baju gala mayarna. Pan baju gala teh geus kalengitan duit jeung perhiasanana. Ayeuna pan kudu mayar deh. Mayar jago atau jawara. Mana teuing ke bakal ngeluarkeun dana nu gede. Kela bah. Tina hal ieu memang kula ge da pernah ngadenge mah. Ngadenge jago atau jawara mah. Ngan anu geus terkenal mah. Aya nate di Lemur Ciburial da mun teu salah mah. Nyatana di Paguron tuku Sang Hyang Wulan tea. Anu dipingpin ku Ki Jagatranu da eta anu geus kasohor jeung terkenal ka itu ka dieu mah bah. Benar. Memang dewek oge ngadenge eta mah. Cing di lemur sajen aya teu euy. Di lemur sajen aya teu tah. Lembur anu deukeut ti lemur urang gitu tah. Kela bah. Ulah pernah ngadenge memang di lemur Cipatu. Deket ti ieu lemur urang ieu. Aya jago cenah tah. Bisa rupa-rupaning ilmu silat. Ngapung oge bisaeun, cek beja kitu ge bah. Dina buktina mah can kanyahoan. Ngan lamun di jog-jog ka itu ciga-ciga nama eta jago teh aya. Bisa di jog-jog orang ka itu. Tak geuningan aya tah. Di lemur Cipatu medek atuh ti dieu. Sa ngaranna Kiroy, nah nyaho maneh ngaranna. Ngeunaan ngaranna mah teuing saha. Ngan anu jelas mah aya cenah eta jago teh di eta lembur. Kudu ka itu heula mun hayang yakin mah. Kudu di jog-jog heula heuda deukeut ieu lah. Urang jog-jog we moal kungsi jiga nama setengah poe ge. Da deukeut atuh ti lemur urang mah. Ngan saukor ngaliwatan leuweung. Nepi lah ka eta lembur mah. Bah. Da baik oge nyaho ngeunaan hal eta mah. Tapi bisa ka percaya teu ieu. Biasana ieu dengekeun ieu nya. Mun teh mah aya jago anu elmuna teh ngan saukur ngomong eta teh hargana sok mahal. Jadi lamun teh mah di lemur Cipatu ieu ngahargakeunna gede ieu sapoena teh sapoe-sapoe ting we gede gitu nya. Maka eta teh pasti bakal teu bisaeun kana nanaon euy. Cek ijinan dewe gitu ge teh uson bokir juda nya. Mun teh mah aya jago anu hebat. Ilmuna pinunjul biasa nama. Sabaraha we cenah saridona. Anu bisa mah. Tapi anu pura-pura bisa mah sok mahal itu teh. Lah kitu bah, tong maka goreng sangka. Buat teuing bener-bener bisaeun tak kitu. Eun we lah. Masalah mahal jeung murah nama eta mah kumaha baju gala. Mun teh mah meureun bisaeun tangtu jalma jahat teh bakal kacerek gitu. Nya bener bah. Mendingan kitu we lah. Ayeuna nama urang ka baju galau itulah. Ngeunaan ini temakeun baik kuring ge daek bah. Benar da kuring ge bae. Da kuring oge daek bah, bener lah. Mendingan ayeuna urang ka itu we. Dari mana Juna rek milu moal. Ari kula mah. Kumaha bae lah. Mun teh mah meureunan kepercaya bisa milu. Jeung si Uson oge si Bokir tiluan ka itu. Tapi lamun teu kapercaya mah baelah dik di dieu we di imah. Jeung deui aya pagawean sabenerna mah kula teh. Nyari moal mah teu naon-naon Juna, cicing we maneh mah atuh di dieu lah. Hitung-hitung ngajaga lembur bisa aya naon. Ya deh gitu-gitu. Ujung mah lah Uson, Bokir, maneh we jung duaan. Kela mun menang buruh ti baju gala. Tong poho ka dewek ja. Dewek oge hayang menang buruh atuh.
Nya sanggeus kitu mah Bah Udin Uson jeung Bokir kaluar ti imahna si Bokir. Ari Juna kaluar deui. Da lain imahna Juna eta mah tapi imah si Bokir. Juna kaluar jeung bojona. Sanggeus kitu mah indit weh ka imahna. Ari Uson jeung Bokir mah dibarengan ku Bah Udin ari teu ngejug juga imahna Bah Jugala. Gancangna ieu carita para kaum dangu sadayana utiluan tegas tarapi we ka imahna Bah Jugala. Ku Bah Udin dicaritakeun kitu kieu Bah Jugala unggut-unggutan tandaning manehna ngarti. Ya geus we lah ayeuna mah Bah. Urang nyobaan ka lemur Cipatu heula we tong jauh-jauh teuing. Jung Uson Bokir geura endit ayeuna keneh. Tah ieu ongkosna keur maneh. 1000 ge cukut nya 1000 ewang eta. 1000 ieu tah. Ngeunaan sewana eta jago mah kewelah jeung Abah ngobrol di dieu. Meureunan satuju weh. Bedaan harga bakal diieu kitu tah bakal dituluykeun. Mun mahal teuing wah keun bae Abah teh moal nyewa pikeun ngajaga lemur. Kahartos Bah kahartos ieu artos ditampi nya banyak nuhun pisan ieu. Hayu atuh Bokir urang ini teh ayeuna supaya henteu nyongkolong kana waktos. Jang deui bisa buru-buru tapi bisa buru-buru nganepikeun kana nu tuju. Hayu buru Bokir. Bae teh kudu disalin heula lah. Da geus nyahoeun. Pamajikan mah tadi pan geus ngomong. Hayu urang ini teh ayeuna. Nya cenah nyaon hayu tuh. Abah, ulah duaan ini tiba. Doakeun we mudah-mudahan di jalanna lancar. Buru-buru bisa balik deui bari jeung bawa eta jago. Jung geura miang. Bral, geura indit. Mudah-mudahan salamet. Sanggeus kitu mah Uson jeung Bokir kaluar ti imahna Bah Jugala dituturkeun ku Bah Udin. Si Uson jeung Bokir teu bebeja deui ka pamajikanana tadi geus nyahoeun. Mun teu mamanehanana eueuh cenah pasti bakal niang eta jago atawa jawara anu dipikahayang ku Bah Jugala. Uson jeung Bokir mesakan duit 1000 ewang sakitu teh di jaman harita mah gede. Duanana laleumpang dina jalan satapa kaluar ti lembur Cijangkrik. Gancangna cerita para kaum dangu Uson jeung Bokir lancar teu aya halangan harungan di perjalananana. Ucapkeun Uson jeung Bokir teges tepi weh ka lemur Cipatu, lemur anu pangdeukeutna ti lembur Cijangkrik. Uson jeung Bokir langsung we tatanya ka jalma anu kakara papanggih jeung dirina. Ngeunaan jago atawa jawara anu aya di lembur Cipatu. Tetela teu hese sakali nanya oge dituduhkeun. Nyatana anu katelahna teh Mang Otoy. Mang Otoy teh termasuk pupuhu eta lembur nyatana lembur Cipatu. Imahna sederhana. Dikenca katuhuan imahna aya tangkal nyatana aya tangkal manalika, aya tangkal nangka. Jeung tangkal-tangkal anu sejenna Mang Otoy memang resep kana pepelakan. Lantaran geus dituduhkeun Uson jeung Bokir teh bebarian pisan manggihan imahna Mang Otoy. Sanggeusna tepi langsung wae Uson teh uluk salam bari jeung ngetorkan panto imahna Mang Otoy. Sampurasun. Lila aya nu kaluar ti jero imah. Ulutrak panto imah dibuka lol harita. Aya jalma jangkung badag geus aya umuran. Eta lah eta teh nu katelah Mang Otoy teh ya.
Gede kada itu bu. Mangga kelebot ujang. Mangga kelebot so ka dieu. Nuhun mang. Saterus nama usun jeung Bokir teh sing kalacat asup we ka jero imah gukek harita dina talupuh. Mang Otoy henteu ujug-ujug diuk di dinya, tapi manehanana bebeja heula ka bojona yen aya semah kudu nyadiakeun susuguh pikeun semah. Sanggeus kitu magek Mang Otoy teh diuk di hadapan usun jeung Bokir. Punten ujang teu ti mana teh ieu. Jika nama tebi ya. Disebat tebi mah henteu mang. Idinya ti lamur ti jangkrik. Aya maksud ka dieu teh. Aya tujuan anu utami. Pokona mah aya kaperyogian kula duaan teh. Wah, jika nu dinas ya mah ya. Aya naon atuh jang? Aya naon? Satu acan ngadogikeun maksud. Nepangkeun wasta teh nu katelah uson, ieu rencangan nu katelah Bokir. Rupi ieu teh laras nu katelah Mang Otoy teh ya. Nya bener. Kula teh nu katelah Mang Otoy teh ya. Oh, saya atuh kitu mah. Kalaresan pisan aju aya. Nya. Kebeneran nya teh ka mana-mana. Biasana nama wayah kitu da masih kitu di Syawal. Teteh lah. Dengan bakal aya tamu nu metak teu ka mana-mana oge. Ya syukur. Ari aya kaperyogian ka Mamang mah. Mangga atuh geura carioskeun. Ujang teh peryogi naon ka Mang? Iya teh Mang Otoy. Barabat uson harita ngadadarkeun maksud jeung tujuanana datang ka dinya. Dibejakeun satara basna bae. Ngeunaan. Yen Mang Otoy teh rek diajak ke lemur Cijangkrik pikeun naon? Pikeun disewa cenah ku Bah Jugala teh. Lantaran di lemur Cijangkrik teh keur aya kamusibatan. Buktina wae dina peutingan kamari aya jalma anu datang ka imana Bah Jugala nyokot perhiasan jeung duit anu sakitu lobana. Kitu Mang. Kinten-kintena amang kersa teu rumpaheun ka itu ka bimina Bah Jugala. Disewa Mamang teh unggal dinten ku Bah Jugala. Kan waktosna mah duka sabaraha dinten da teu nyaurkeun. Pokona mah cenah dongkap ka dieu, cenah kitu tah ka lamur Cijangkrik. Kahartos jang, kahartos. Tah nya ngeunaan eta teh Mang mah jujur we da disebut jawara mah teu bisa nanaon. Ngan ari keur ngabela diri mah aya henteu nepikeun ka kosong-kosong teuing. Ngeunaan hal eta teh nyajangnya hampura ieu. Mamang mah moal bisa. Ari kudu ninggalkeun lemur Cipatuh mah. Naon anu jadi sabab? Lantaran ieu lembur teh sarua ngabutuhkeun pamingpin. Mun teh mah Mamang ini ti ieu lembur rek sakumahaeun meureunan. Di lemur Cipatuh oge kudu aya pamingpin. Bisi teh mah aya jalma jahat ka dieu. Wah, meureun lapur atuh jang. Usun jeung Bokir haneueul oge kana caritaan Mang Otoy samodel kitu. Teras kumaha tuh Mang? Tingkarunya tuh ka abdi duaan oge ka Bah Jugala. Nuju aya kamusibatan karepet. Kira aku atuh ku Mamang teu dibantosan. Tenang jang. Ngeunaan hal ieu aya solusina. Mang teh boga anak nu katelah si Murkin, anak Mang. Sakabeh ilmu Mang geus diwariskeun ka si Murkin. Umurna 20 tahun. Keur bejeuna tah manehanna teh. Keun we lah tenang.
ku emang rek diutus ta si Murkin anak mamang sangkan init bebarengan jeung Ujang. Bikin ngajaga lemur ti jangkrik tak gitu. Gitu mon. Gitu nya mang. Sugante sanes kitu mang. Bodo mah meniruas. Bisi teh mah teka candak jago atuh nepi jawara teh ti dieu. Mohon mamang, aduh ruas pisan nama teh. Usun jeung Bokir ayeuna mah jadi bear marah mai. Lantaran jago atau jawara anu dipikahayang teh ya pasti bakal bisa dibawa ka lemur si jangkrik nyatana anakna Mang Otoy nu katelah si Murkin. Ayeuna masuk lah. Ngaleueut heula we ka nya Jang. Ieu susuguhna ieu kara datang. Bojona Mang Otoy harita mawa cai dina baki nya mawa gelas seusian ku cai dina baki teu poho jeung susuguhna. Harita ditunda. Sanggeus kitu mah bojona Mang Otoy mah balik deui ka dapur. Usun jeung Bokir dahana ang leguk harita nginum langsung beak sagelas. Sanggeus kitu mah ragamang kana cau. Sarua Bokir ge ngaragamang kana cau. Nah tungtung nama Mang Otoy oge eureun heula cemaritana lantaran semahna keur barang dahar. Sanggeus barang dahar mah Usun jeung si Bokir terus we neruskeun deui hanca cemaritana jeung Mang Otoy. Sedangkan anak nu katelah si Murkin can aya. Harita da memang si Murkin teh keur ka sawah dititah ku bapana. Yang cai ngabenerkeun ieu geus ieu teh mah parena teh aya hama. Ya kawan tuh harita parena memang geus koneng. Geus ieu teh mah aya manuk, aya beurit jeung rea-rea di hama anu bakal ngaganggu kana sawahna. Waktosna parantos saya para kaum dangu jeung kantun ka sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.